Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna muqaddimahna parqoh terakhir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Parqoh terakhir. Orang diulanglah sedikitnya bahwa di antara kasunahanana dina khutbah, bah khutbah ngomong, bah khutbah nulis, nyata ngayakeun pujian ka Allah, ngayakeun sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge sebagian mah sok aya anu ngayakeun syahadat gitu. Cuma di dieu mah syahadatna teu diayakeun karena engke bakal kabahas ieu dina bahasan gitu. Kan ieu mah ditutupna ieu muqaddimah ieu khutbah ieu kitab ku nyantumkeun hauqalah. Nyata hauqalah teh ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Eta istilahna disebutna hauqalah. Tak bising ge ngadenge misalna baca hauqalah 70 kali lain hauqalah la haula lamun kita maca hauqalah. Pas lamun kita maca sholawat lain sholawat. Maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang satuluina itu dah sholawat teh. Kawas hamdalah berarti alhamdulillah, basmalah berarti bismillahirrahmanirrahim, lamun hauqalah maksudna teh la haula wala quwata. Eta istilah penyebutanna hauqalah. Hauqalatan. Naon sagata? Segat. Masdar. Tina lapar. Tina Madinah naon? Fa'il Madinah naon? Hauqala ulah ragu-ragu. Masdar kahijina hiu qol ditukeurkeun diurus jadi hiqol. Masdar kedua hauqalatan. Eta lapada hauqala, hamdalah, basmalah. Kapan lamun ngaji mah tuh alhamdulillah. Untung ngaji tadi. Karunya nu teu ngaji. Nya kaler kidul naon dari teh tanyakeun ka baturan nu ngaji tadi. Basmalah, hamdalah. Ya teh kudu nyaho meureun aya hauqalah asupna naha kana bab kana mulhaq tingali we. Lamun basmalah bab atau mulhaq. Itu. Hamdalah mulhaq atawa bab gitu we. Saya mah disebutna istilahna hauqalah. Jadi hauqalah teh eusina teh ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya akang nu ieu ya tekor we ya nu teu jati beurangna karunya beurang jeung isu. Wah penting teuing, penting hungkul atuh ngajina. Asa teu seru penting. Atur pagaweanana anggeuskeun jam sakitu memeh ngaji kudu geus anggeus pagawean di imah teh buru-buru ngaji. Dalit ulah barang gawe, nu cicing di kobong yang ditita barang gawe. Mun di imah ge selesaikeun buru-buru aya atur waktuna. Dan can cari aki-aki anda. Karek babantu kan wasina ge guagan atau bagus bentar bantu di imah. Selesaikan segera, jam 1 saya harus beres pekerjaan ini. Di jam 2 saya sudah harus ngaji. Ya sama kan baheula ge barudak kintungnya kari itu. Euy capek kan emang Hendra Mang Sarip Mang Caca jangan baheula. Sarua we jam 2 mah wajib turun nepi ka dia jam 2. Jam teuing bari lalanggutan pariwasana ngajina Mang Caca jati. Ngaji. Ulah ulah nyebutkeun capek da moal aya nu can aya nu ngalebihan tina kacapean generasi nu eta mah. Maaf. Taripo generasi eta. Nah, geus garanna matak anak sok gegelanang lamun teu ngaji naon sih ripuhna nu barudak ente ayeuna gitu. Dibanding karipuhan nu generasi eta, teh mah raksakeun keneh ngaji.
Ade. Karunya we. Ancan aya hartina la haula wala haula urang asupkeun heula kana nahwu. Asupkeun heula kana nahwu. Lapad la haula teh mun ceuk nahwu pan la na teh la annafiyatu lil jinsi na jurumiah nu teh heula sabulan puasa kemudian bakal kaulang deui la nafiyatul lil jinsi ai fungsina lamun la nafiyatul jinsi teh berarti sakabeh jenis isim la tadi dia isim la teh lapada haul khobarna mah dibuang maujudun engke kuah sarua la nafiyah lil jinsi kuwata isim la khobarna dibuang maujudatun pan kudu akur mudakar muannas nah haula mudakar khobarna mudakar maujudun kuwata muannas khobarna muannas maujudatun. Ingat bab mubtada khobar kalian keur peuyeumkeun jurunya olah deui terus ayeuna pulang gape ari cara ngahartikeun lamun aya ucapan anu ngagunakeun la nafiyatul lil jinsi berarti ngahartikeun teh pan si isim la na teh sifatna teh jenis lapad anu umum haul nakiro isim nakiro aya hartina haul teh daya. Ari kuah sama dengan al-qudrah kekuatan. Daya atau kemampuan eta teh jenis. Wah, umum lo ragamna bisa kemampuan berpikir, kemampuan bergerak, kemampuan berkarya dan lain-lain. Qudrah kekuatan, kuah teh qudrah kekuatan, kuat. Baik kuat secara tenaga, kuat secara anu. Tah jenis pan loba ari teuneunna tah dinapikeun ku eta lah. Jadi ke nyunakeun teh la haula teh teu aya saeutik-eutik acan kemampuan. Wala quwata jeung teu aya saeutik-eutik acan kakuatan. Tong boro-boro ge 2 3 teu aya hiji-hiji acan gitu. Teu aya hiji-hiji acan kemampuan, teu aya saeutik-eutik acan kekuatan dina ngalakonan naon wae. Ngalakonan amal soleh, menghindari tina doraka, teu boga. Jadi tegasna mah diri henteu ngaku boga kemampuan. Illa billahi kecuali ayana kemampuan, ayana kekuatan teh hanya billahi dengan pertolongan Allah. Kan kenyipatan Allah nama. Nah, jadi ieu la haula wala quwata illa billah. Ieu teh carana keur ngabarasihan ujub bin nafsi. Kamari dina sulam taufik bulan puasa keneh sarua di antarana doraka hate teh pan aya ujub bin nafsi. Artina ujub bin nafsi teh diri ngarasa boga kemampuan lamun erek atau wantas ngalakukeun hiji amal teh rarasaanana meunang sorangan poho yen eta amal teh nikmati Allah teh eta ngaranna ujub bin nafsi. Ujub bahasa Sundana mah ujub ulah ujub kada nyebutna ulah ujub ria ujub kuba tina ajaba ujub. Tawa contoh lamun ngaji mampu na ngaji tah urang mah bisa we urang mah bakat kumenang maksakeun ieu teh hate lain omongan lisan jadi patokanana. Atau lamun mapagahan bisa nama pagahan teh disaranekeun ka awak sorangan. Ieu teh hasil kemampuan awak sorangan. Tah eta disebutna nu kitu ujub bin nafsi. Sedengkeun cek dina sulang ari ujub teh saperti ria mata ngalebur kana pahala amal. Jadi lamun amal soleh dibarengan ku ujub secara fikih mah mungkin asal cumpon syarat rukunna jadi. Tapi lamun aya pi pahalaeun teh mah jadi leungit ku eta ujub. Wah lamun ngaji Quran aya we ujub leungit pahala maca Quran. Salat aya we ujub leungit pahala salatna. Kawas kuliah we. Jadi virus anu mata kaleungitkeun kana pahala amal teh sama sakali lain ngurangan dia teh. Hapus kana pahala kana ganjaranana amal nyata ria jeung ujub. Tah keur micen ujub ieu la haula wala quwata. Jadi ieu teh kudu terus dilatihkeun kana awak da lain butuh lisan wungkul. Kudu dilatihkeun kana jiwa
ditanamkeun gitu karena jiwa nu paling jero bahwa urang mah sama sekali henteu boga kemampuan jeung kekuatan. Ketika aya kekuatan teh hakikatna mah eta teh dikeresakeun ku Allah taala. Nalika urang geus ingat bahwa urang teu boga kekuatan, teu boga kemampuan, hanya digerakkeun ku Allah taala, geus moal aya ngarep-ngarep ganjaran ti Allah taala naon. Maka jeung kudu protes dek diganjar rek henteu oge eta kumaha Allah. Da bisa na kieu ge ku Allah. Atuh Allah ngarasakeun mere ganjaran, alhamdulillah fadol kanya hati Allah. Allah teu mere ganjaran ge hak Allah taala. Da semata-mata ieu digerakkeun ku Allah ieu. Itulah untuk sementara itulah arti daripada la haula wala quwata illa billah. Itu pi maknaeunana teh nya, pi artieunana. Jadi henteu aya kemampuan keur hiji makhluk lain urang ngungkul sasaha oge sarua. Sehingga lamun hiji waktu aya makhluk sajen anu ngalakukeun sesuatu ka urang, kada hate urang kudu ingat eta si eta bisa kituna teh digerakkeun ku Allah taala. Maka ceuk geer teh neungeul ka urang. Pasti secara fisik mungkin nyeri urang. Ngan ke ingat si eta di kitukeun teh digerakkeun ku Allah taala. Lamun eta tanpa hak neungeul ka urangna nyadorakana keur si eta. Ya urang ke moal naon sebutna nya. Moal nepi ka panik ari geus inget jeung geus dipake mah ieu la haul. Nah lain pada ti ulah usaha. Ade sabab engke dina kajian sifat kudrat engke bakal lebih diperjelasna mah. Kayak dina Aqidatul Awam urang bakal aprok jeung bahasan sifat kudrat. Engke dinya bakal dicaritakeun. Nah sama sakali urang teh teu aya pemilih atau memang aya Allah merek ka urang neuneun kakuatan eukeun milih engke. Mun secara gambaran kasarna mah, secara gambaran kasarna engke dina sifat kudrat bakal aya kieu. Allah merek ti Allah teh. Allah merek ka manusia kakuatan terbatas nu disebutkeun ikhtiar. Eta ikhtiar teh pamer Allah kan. Allah neuneun dina diri manusia sebagian kakuatan anu terbatas. Kudu make eta. Allah neureun dina diri jelema sebagian kakuatan anu terbatas anu disebut ikhtiar. Buat eta jelema milih mana jalan anu bakal pisalamakeun keur manehna. Ngan peda ikhtiar manusia tetap terbatas. Artina terbatas teh moal meuntasan kana ketentuan ti Allah taala. Jadi ikhtiar silahkan paju sakakuatan ngan hakikat hasil jeung teu hasil eta ikhtiar kudu dilepaskeun. Kumaha Allah taala hasil. Berarti contohna lamun jelema hayang bisa tereh ngaji tak ikhtiar mah pigawe sakakuatan kumaha wae carana. Ku cara nyusul ka batu, ku cara nulis, ku cara bolak-balik ngapalkeun. Ngan ke hasilna kumaha Allah taala sakumaha Allah taala mere kanyaho ku hasil ikhtiar nu bebehakan eta. Balik teh jelema hayang loba duit, pek bae papai jalan. Selama dimenangkan ku agama eta jalan pek papai. Ku jalan kuli, ku jalan naon deui misalnya. Ngan ingat ketentuan akhir hasil nama moal meuntasan kana keputusan ti Allah taala. Mun Allah geus ngatur sakitu, sabeakna ikhtiar eta jelema tetep moal bisa meuntas. Saumpama contoh, dina bulan eta jelema geus ditentukeun ku Allah boga duitna bakal 3 jutaan. Sabeak-beakna tanaga jeung ikhtiar anu dilakukeun ku manehna moal meuntasan dina angka 3 jutaan eta. Ngan keur husnudona ya ka Allah taala moal pati-pati Allah mere kakuatan getol ikhtiar kecuali rek mere batas nu loba. Contoh misalna, ya secara hukum umum si Aji, si Dani, nya saja ni sabaraha urang. Upama kadar ikhtiarna teh berbeda. Kudu husnudon. Pangna urang ku Allah digerakkeun hate aya leuwih ieu
ikhtiar teh dina hal ieu teh meureun Allah dek mere hasil anu leuwih kan kudu husnudon teu balik deui kana sulamu tawakal kan kudu husnudon ka Allah kudu alus sangka lamun Allah ngersakeun ka urang make jeung kedua eta mah lamun eka bebeunanganna kudu saeutik teh kade ulah wah Allah ieu mah mahanya make jeung kursa kieu urang tanyaho teh batur mah nyaho anu nyaho urang mah kurang balikeun heula ikhtiarna urang sakumaha pantes da si anu mah meunang sakitu teh ikhtiarna katingali puasa sunat ongko hudang tipe tingna kadenge batur hari ese ngagereneng teh ngapalkeun batur keur cing galakak seserian batur marahin HP eta mah kadenge genulu teh ngapalkeun teu kaganggu deui ledek kumaha ge tong ngapalkeun we mah musti aja jadi ajengan ngorang-ngorang hare-hare deh kitu bae lah mumpung jag-jag keneh lamun jadi marang nek akhirna di ending akhir tahun teh babaturana kudu meunang sakian persen si eta leuwih teu kudu protes Allah tah teu kudu naha-naha ngan lamun seandainya ikhtiar mah sarua ternyata hasil anu dibikeun ku Allah ka urang beda tah urang teu meunang buruk sangka tetep urang kudu boga sangka ieu nu pangalusna nu dibikeun ku Allah ka urang ada yang ngartikeun la haula wala quwata teh ulah nepi ka jadi urang eueuh ikhtiar ada Allah kayak ngeresakeun bakal loba duitna najan urang kedul teu ge bakal loba hati-hati sih teu getol ngapalkeun oge namun Allah ngeresakeun bakal mere ilmu loba mah nya bakal loba nya Allah mah mampuheun nek kitu rek kieu nampe dah hukum umum Allah geus nyarios dina surat Kahfi wa ja'alna likulli syai'in sababa kami ngajadikeun likulli syai'in dinakirahkeun keur setiap sesuatu teh sababan sebabna lamun eta jelema rek dikersakeun dibere harta loba Allah bakal ngajadikeun sebab keur ti hasilkeun harta loba ka eta jelema lamun Allah rek kersakeun mere ilmu loba Allah bakal ngajadikeun sebab eta jelema mapa jalan keur ti hasilkeun ilmu loba nah kitu we saterusna pada sakai deui lamun geus ingat kana ieu la haula wala quwata mah moal bubulunu narima hasil kitu kieu selalu balik deui alhamdulillah sakieu ge nikmat Allah taala alhamdulillah al-ali Allah teh nu maha luhur artina luhur teh lain luhur dina tempat kade lain berarti Allah anu maha cicing di luhur kade luhur dalam arti melebihi makhlukna sagala rupana al-azim Allah teh anu maha agung hartina agung teh al-jalilul muqaddas agung bari suci ari artina azim al-jalil al-muqaddas agung bari suci pan beda ke arti aya agung unggul tapi teh suci bisa wae jelema contoh we kepala preman kan diagungkeun ku anak buahna tapi henteu muqaddas diagungkeun sote karena eta mah barang hasanana we ta lamun kecap azimah tina azuma ya azumu azamatan udmatan bahwa azimun artina teh al jalil al muqaddas jadi kecap azimah gabungan tina dua sifat jalil jalla jeung sifat muqaddas qaddas luhur agung tur suci maka disebutna azim ta Allah teh sifatna al-azim anu maha agung tur suci jadi agungna teh ku kasucianana atawa agung bari dibarengan ku suci tingkahna Allah suci sifatna suci pada melanana beres maka dimah tinggal ke urang insyaallah malam isukan mulai asup karena pasal kahiji yakni pasal rukun Islam. Allah alam.